Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ke-20 genap. Ye yasana Bapak Kasukarna. Satu acan dipedar ia dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun Rabu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tah, ya malu itu gitu dulu. Numata kulah yang nyawa si laing mah. Bisi hati lebih bir. Kehendaguan baik, tapi kadatang Sirot. Cek Abah Jamil bari nyerengeh dari seri mindang pisan serina teh kawas nu manggih kabunga. Ta Abah mah ngan seri sorangan baik segana teh abdi mah teu kabagian kabungahan. Cing atuh bagi-bagi Abah si Kewen ngoconan. Kewen, nyawa si hati Abah. Terang Abah, jawab si Kewen bari ngareret. Abah teh gondoknya, Abah teh suku kompere sabelah, tapi Abah yakin, saya yakin yen lamun Sirot datang, Abah pasti cagor deui. Ari abdi bakal cagor deui Abah, jang kamin bari netep ka bapana nanya. Cagor ujang, insyaallah bisa cagor deui lamun Sirot datang. Atawa lamun urang teu cagor, Sirotna anu cilaka. Mau lepat eta teh Abah jang kami nanya dari kawas nu penasaran. Jigana geus tahun-tahun kecap Abah sok sulaya. Tapi ayeuna mah moal nyalahan deui kecap-kecap Abah teh. Lantaran geus kanyahoan tanda-tandana. Lamun geus kanyahoan tanda-tandana jadi moal hese ngararagapna. Jawab Abah Jamil bari nyeh seuri. Barang geus tepi ka imah gancang Bah Jamil arunggahnya kitu baturna oge. Maranehna garuligah lantaran jero hatena asa aya tanda caang melongpong matak gumbira. Nu matak budina alus marah mai pikaresepeun beda pisan ti biasa teu karucem teu baraeud. Berang kaganti ku peuting geus peuting brai deui berang nyiepon harita jagjag. Malah mah indung bapana geus wani deui ninggalkeun atuh nyiepon sorangan teu aya nu ngabaturan keur nunggu nini paraji arek ngamandian budak jeung ngurut manehanana. Sanajan waktu ti heula ku alpukana mah encir nyiepon teu dibejaan yen anakna tanpa daksa, tapi waktu harita mah lantaran orok teh ngear kawas hayang disalinan atuh nyiepon teh gancang nyarinan ka murang kalihna. Barang dibuka bedongna eta orok disalinan nyiepon mending ranjug bari netep leungeun budak ku manehna dicagapan sabab kakaranyahoan yen anakna tanpa daksa. Atuh gancang leungeun budak ku nyiepon diusapan cipanonna teu kawawa ngalembereh mapai pipi sarta pok ngomong sorangan melas-melis mata kuatira. Kieu pok-pokanana teh di barung cipanon rembay. Anak king, anak ibu, dedeh teuing anu kasep, geuning panangan hidap teh, nu kenca taya ramoan, kitu deui nu katuhu, ngan saukur aya curug, jeung aya indung leungeun. Dedeh teuing anak king, nah naon dosa ibu, hidap tepikeun ka kitu
meureun geus gede teh susah hese mun nyiar ki payah. Ibu ngarawaskeun sedih nalangsa taya hinggana lamun ningali ka hideep. Sabab indung mah geus tangtu ka anak teh nyaah pisan. Menggahing hate ibu mah hayang boga anak mulus. Hartina ulah codeka dina jeroning hirupna di dunya sareng akhirat. Tapi ieu mah bet susah lantaran kieu buktina. Dipikir-pikir bet sedih nalangsa taya hinggana ningali hideep kitu teh. Ibu teu kuat ku hate hayang cerik jejeritan. Kumaha teuing akhirna lamun Kang Sirod terangeun yen salira hideep kitu piraku mun teu ngajonghok. Tapi mugi-mugi bae ulah tepikeun ka aral ku papastena pangeran. Ceuk Nyi Epon bari hing manehna cerik teu pupuguh ngadingdiut ngan sorangan. Oa oa eta orok teh cerik deui ka Wasnu ngaretieun indungna keur nalangsa. Atuh gancang ku Nyi Epon dirawu bari ngok dicium di mandian ku Cipanon anu harita nyurucud. Pok manehna nyarita deui. Geus anak king ulah nangis. Boa-boa hideep ngarti kana caritaan ibu. Tapi entong jadi hate ibu mah nyarita soteh. Lantaran geus kasawang hideep kahareup teh susah. Mun kaparang panjang umur sabab jasa dikakurangan keur usaha cara batur. Moal bisa cukal cekel lantaran teu aya ramo. Ceuk Nyi Epon bari reg ngomongna eureun sabab aya nu nanya harita teh. Nyi Epon, ieu emak geulis. Kunaon geuning isuk-isuk keneh geus cerik. Ulah kitu Nyai eta teh pamali cekolot baheula mah kawas lamun urang peuting. Sabab lamun urang peuting tadi tas neneda kanu kawasa isuk-isuk teh kudu ngamimitian usaha lain ngamimitian cerik. Salah atuh ari kitu mah Nyai. Ceuk Nini Encir anu harita kakara datang sarta gek manehna diuk. Barang Nyi Epon terangan yen paraji geus datang sok eta orok ditunda gabrug manehna ngarangkul nyuuh bari nginghak cerik. Sasambatna melas-melis nyuuh kana pingping Nini anu harita keur emok. Duh, emak, kumaha abdi meureun saumurna. Ngangluh lamun ras inget ka anak. Moal bisa cara batur mata kuatir ningalina. Jeung abdi kedah ningali gaduh anak kasangsara kajen abdi pondok umur. Duh, emak, abdi teu kiat. Nyi Epon Cipanonna mani nyurucud masahan pingping paraji. Ngadenge omong Nyi Epon mencir meningah las tina bakat ningku welas atuh gancang ku manehna Nyi Epon teh diupahan sarta buukna Nyi Epon harita teh diusapan bari terus dicengkatkeun sarta pok dipapatahan. Sangka Nyi Epon teh sadrah narima kana papasten kersana anu kawasa. Teueuh teuing Nyi Epon. Ieu mah rek pepeling omat ku Nyai ragapkeun. Sabab urang mah manusia nu hirup di alam dunya sanyana anging dharma keresana anu kawasa usik malik raga urang anging keresana anjeunna sabab yakin diri urang teu terang boga anak nu buktina bakal kitu. Janten mun urang terang mah jeung eta buatan urang geus tangtu di alus-alus. Tapi lantaran teu terang apa Nyai ayam tentrem dina waktu kakandungan. Teterang kumaha carana pangorok bet ngagedean. Teterang kumaha rupana anu dikandung ku urang. Jadi eta yakin pisan ku urang bisa kaharti. Lantaran kagungan Gusti, tetela damelan Gusti. Jadi keur indung bapa mah ngan sakadar sabab bae. Tah di dieu kadah ngarti kersana Gusti Allah teh anak urang kudu kitu. Memang ceuk rasa urang mah ieu orok mata kuatir. Lantaran ku tanpa daksa kacipta bakal susahna. Tapi boa keur Gusti mah ngadamel jalmi kitu teh ageung pisan gunana teh teu benten ti anu sanes. Geura ku hideep reungeukkeun marek masihan contoh tuh tingali tangkal kai katingalina rupa-rupa ditinggal ku panon lahir. Aya anu lempeng nu bengkung aya nu panjang nu pondok. Malah ceuk rasa urang mah alusna kabeh kai teh sing lalempeng ulah bengkung ngarah alus ukur tihang sabab kai anu bengkung teu bisa dipake tihang. Tapi urang moal terang boa-boa mungkuh Gusti ngadamel kai bengkung teh lain picaloneun tihang
tapi picalonan korsi gening ari pikeun korsi kai bengkung panghadena teu kudu dipelengkungkeun diakalan sina bengkung tapi anu geus bengkung mah karasana alus pisan. Jadi lamun urang aral pedah anak urang kitu eta teh sami hartina henteu narima kaasih ti Gusti Nu Maha Suci. Margi ari anjeunna mah kanu deog kanu sengkong teu boleh nyaaheun bae. Margi kagungan anjeunna komo deui diri urang kudu ngamulyakeun pisan. Sabab najan kitu rupa nu kagungan mah nyaaheun. Kaharti Nyi Epon ini encir bari teu boleh ngusapan bakat ku deudeuh. Kahartos emak nuhun deui emak. Jawab Nyi Epon nyebutkeun anak kitu teh bari hing ceurik deui teu pupuguh. Geus repeh Nyai tong diceung-ceurikan sagala. Margi Gusti mah wenang ngayakeun jeung wenang ngeuweuhkeunana. Nah make jeung diceung-ceurikan sagala Nyai. Ya prepeh anggur urang mandian geura. Mencir bari terus tatan-tatan ngamandian eta orok sanggeus beres ngamandianana kakara ngurut indungna. Sajeroning di urutan Nyi Epon teh pok nyarita hayangan nyaho jawabna rek nanyakeun ka paraji. Mancir kumaha engke lamun bapana budak dongkap ka dieu? Moal naon-naon emak? Moal aya jalma anu henteu nyaah ka anakna Nyai. Bujang-bujang urang manusa apan sato oge gening sakitu nyaaheunana. Komo deui manusa jawab nini encir bari jongjon ngurutan bitis Nyi Epon. Iraha kinten-kintenna emak pidongkapeun anak Kang Sirod teh. Moal lila deui oge datang Nyai. Sabab saha anu teu inget ka lembur matuhna, saha anu teu inget ka anak bojona, tangtu ingeteun Nyai. Sanggeus ingeteun tangtu balik. Geura moal salah caritaan emak mah lantaran karasa pisan. Nini encir bari ngurutan anak eureun lantaran geus rata atuh terus dibaluran Nyi Epon teh. Sanggeus beres ngabaluran anak kakara wani ninggalkeun. Nyai emak permiosnya keun tos tilu dinten mah ka dieu deui. Ceuk nini encir bari terus nangtung leos ninggalkeun Nyi Epon nu keur ngalimba. Atuh Nyi Epon ngahruk bari netep ka anakna anu harita ngagebrak meureunnan ngarasa haneut pedah entas dimandian. Sigana teh henteu lilir perem kawas anu pules atuh Nyi Epon nyurucud cipanonna teu kaampuh bari netep teh pok ngomong. Dedeh teuing anaking. Ibu teh bet susah pisan bingung ku dua ku tilu. Kahiji bingung ku hidup lantaran geus tanpa daksa. Kadua bingung ku bapa. Ayeuna teu dongkap bae. Ari anu katiluna bingung pingaraneun hidup. Nah saha keur ngaran teh anu ngeunaheun keur hidup. Sigana lamun geus puput heugera mah hidup teu datang, kapaksa bae ibu mah arek nyerenkeun ka aki atawa ka maparaji nya kitu deui Bah Jamil. Sugan bae aranjeunna keur saeun masihan ngaran. Tek sing geunah sare teh anaking. Ceuk Nyi Epon bari terus manehna mah ngagoler deui ngararasakeun kangeunahan urut dipencet. Poe teh nyarelek bae harita geus waktuna anakna Nyi Epon puput atuh puguh keur akina harita manik paciweuh sanajan incuna kitu tanpa daksa teu walagri. Tapi henteu burung bae manehna nyieun syukuran dina waktu merengaran sarta peutingan eta mah arek ngayakeun marahaba. Kampung eta kabeh oge lalakina mah diondang teu aya nu kaliwat atuh puguh pada atoh kabehanana ge datang sarta undangan ngariung bari ngobrol ting cakakak. Ari pribumi harita keur uplek ngalobrol heula pi ngaraneun eta orok. Sabab Nyi Epon teu bisa kudu saha ngaranna teh nya kitu pada suku ge diserenkeun ku anak teh manehna kalah ngahulang. Tungtungna dina waktuna pingaraneun eta budak ku pribumi diserenkeun terserah paraji bae nya kitu di Bah Jamil bubuhan kolot di dinya. Atuh Bah Jamil badami jeung nini encir ruaan sanggeus menang pingaraneun terus bae dibejakeun ka eyangna eta budak sareng ka Nyi Epon oge. Sadayana panujueun kana sarana Bah Jamil sareng sarana paraji. Sanggeus sadayana sapuk terus bae Bah Jamil harita kapapancenan pikeun ngaijab kabulkeun atuh teu loba pikiran da manehna geus biasa terus harita nyarita. Dulur-dulur, kaula kawakilan ku Nyi Epon jeung Ibu Ramananya.
anu maksudna pangaranjeunna ngangkir ka sadarea teh teu aya lian iwal tirek nadapan aksena ti sadayana yen anjeunna geus kasumpingan kuno anyar nyaeta putrana Nyi Epon teh anu kaparangan deui lalaki. Tah kulantaran kitu memang geus jadi kabiasaan pikeun manusia kabeh oge kudu boga tanda, kudu boga ciri, ngarah teu pahili nyalukan, ngarah teu pahili neangan, ngarah teu salah nyambat. Jadi tetela kudu gancang dibere tanda atawa ciri ku ngaran. Sabab lamun dicirian ku harta banda mah bisi tinggalun jeung bisi ruksak deui. Sanajan dicirian ku emas bisi leungit jeung bisi pahili nu matak dibere ngaran bae. Tah kulantaran ayeuna geus cunduk kana waktuna, geus datang kana mangsana tek saraksiannya kaula kawakilan ku Nyi Epon jeung Ibu Ramana ayeuna rek mere ngaran ka ieu budak anu anyar keneh lahir. Dangukon dulur-dulur ieu murang kalih teh pingaranna Jang Kamran. Tah kitu ngaranna teh. Mudah-mudahan ginanjar rahmat pangeran keur nu kakara sumping nya kitu deui keur urang sadarea kasaksi ku Arandika. Ceuk Abah Jamil bari ditarikeun tungtungna nyaritana teh. Nyok seni suruh manuk mani bareng narembalanana. Tah syukur ari sadarea geus nyaksian manya. Ayo ayeuna mah urang babarengan marhaba sabadana urang doaan. Ceuk Abah Jamil terus bae harita keneh oge manehna ngaguguluan teu beda ti ajangan ku kitu teh mah pantes da Abah Jamil pasagi henteu aya kepetolan katiti soteh ku Sirod. Puguh bae harita teh di imahna pada sukihan euteun kaliwat saking malah mah tepi kapeuting teu acan keneh marulang. Ceuk pikirna kajen teuing ngarah barang sadarea dina waktuna balik teh maranehna loba batur ari barang mah teu sieun kitu tah pikiranana. Sanggeus peuting mah kakara sadarea rek baralik da Abah Jamil amitan atuh terus kabeh oge paheula-heula amitan sarta buru-buru bijil ngarah henteu keung teuing sok sieun ka panderian sarta ditoel ku jurig. Nu matak mari heulaan Abah Jamil jeung baturna harita mah ti panderi. Cahya bulan teh ngemprai matak resep nu ningali lamun seug di tegalan mah sabab tangtu cara berang tetela moal salamar lamun panggih jeung batur teh ngan ari di jero lembur kahalangan tatangkalan jadi rada samar-samar ngan teu matak kalinglap lamun jeung batur sorangan. Keur ngarabring kitu teh breh aya nu nyorangan lempangna teh luak liuk ngadudud hareupeunana sarta jempe henteu ngobrol da puguh taya baturna atuh pikeun nu borangan babari pisan sieuna gancang harita nelekeun ari breh katojo bulan manehna maning ngahulang. Hei oi eureun heula oi. Ceuk nu borangan bari nyakelan leungeun baturna anu harita keur lempang tapi eureun mah henteu baturna oge. Aya naon jeung cokal-cokal sagala rupa sakieu loba batur teh sieun. Ceuk nu dicekelan bari ngareret. Lain sieun euy tu ari nu lompang misakeun maneh saha deuleu apal lain atawa henteu. Ceuk nu borangan mani geus ngompod sabab manehna mah apaleun pisan ka anu lempang nyorangan teh. Ceuk baturna bari netep nyidik-nyidik anu lempang ti heula nu harita kasorot bulan sanggeus sidik kakara manehna ngomong hatena geus teteg deui. Wah Sirod eta mah euy nah si lain mah katatanya sagala rupa na teu wawuh jeung Jang Sirod. Is ulah tarik teuing nyaho dewek oge eta teh Sirod tapi rek ka mana manehna teh da tadi mah eueuh di imah jeung tas di mana deui geuning nu mere ngaran ka anakna oge lain Sirod tapi Abah Jamil. Boha-boha euy lain si Sirod. Ceuk nu borangan bari lurat leret sorangan. Nya bae euy tadi teh eueuh nya nah hari ayeuna di luar aya jeung misakeun maneh cing geroan euy. Ceuk nu manian haharewosan malah kabeh tatalepa ngarah pada nyarahun atuh sanggeus badami kitu mah terus kabeh lempangna bareng sarta pok deui ngageroan bareng bari silih cekelan leungeun. Sirod ceuk sadarea mani bareng sabab kabeh panonna oge geus pada ningal yen anu lempang ti heula teh Jang Sirod.
Ari pok anu ngagaro ari las nu siga sirod harita keneh ngalengit atuh reg kabeh lempangna harita areureun heula. Bari terus pasasedak kawas embungan di sisi serta terus silih perong beungeutna kabeh sarepa. Sarta anu borangan mah carangap hayangan ngomong tapi harese rek pokna atuh barang dipaksakeun kalahkah nyebutkeun kieu. Jurig cenah beri berebat manehna lompat rek balik deui kepada Suki. Atuh henteu matak heran eukeur mah kabehanana harita pada sieunun ari ieu jol-jol lompat jeung bari jurig-jurigan. Atuh henteu matak heran lamun kabeh oge birat lalumpat paheula-heula nuturkeun anu ti heula pitincakeun teu dideuleu hayangeun gerak tarepi ka imahna pada Suki. Kaparengan keur lompat teh Bah Jamil jeung baturna harita eukeur baralik atuh jeger di darupak. Itu Bah Jamil teh maceleng bro manehna harita teh namro teu bisa usik. Atuh brak bro nu nindihan teu bisa encengkat deui harita patumpang tindih. Nanaonan ieu teh kuya? Arucing-ucingan kawas budak leutik si lain teh ha? Hayo cengkat aing eungap ieu cengkat. Cek Abah Jamil bari ngangkat jelema nu narindihan atuh burusut kabeh ngaburulu malah aya nu jungkir sagala. Tihol, kamana itu ka Abah euy? Tak aku si kuya kadupak deuleu. Abah Jamil bari muntang ka si kewen pok anjeunna nyarita deui. Ngomong sia cucurut, kunana lawan ha? Bah, ya abdi bah. Pangtungtunkeun. Hayang wangsul Abah keung. Cuk sarangan bari nyakelan leungeunna Abah Jamil. Gelo sia, aing teu bisa lempang kudu ditungtun mah gelo. Kudu dinungtun mah gelo. Na si laing jag-jag make hayang ditungtun ha. Kunaon? Abah Jamil bakat ku ambak maneh kakarot sarta gagat sarta ngagacel gondokna. Aya sirod Abah. Cuk borangan renghap ranjau. Mana sirod teh? Mana? Abah Jamil nyentak. Ngalengit Abah. Ngalengit deui. Nu mawi abdi sadayana lompat oge. Jawab nu rada wanian bari netep. Hah? Ngalengit? Abah Jamil ngahulang. Sumuon Abah. Barang ku abdi degoroan. Leus manehna ngalengit. Geus kabeh jarempenya. Hati-hati sia. Lamun loba omong jeung ulah dibejakeun ka Nyi Epon nya. Kitu deui kepada Suki. Keun kumaha Abah eta mah. Jeung buruhna henteu comel ku aing kabeh dialanterkeun. Abah Jamil bari netep ka sadarea sarta kabehanana oge nurut atuh leos baralik ka saimah-imahna dianterkeun ku Bah Jamil. Kabehanana geus beres dianterkeun ku Bah Jamil atuh ngan tinggal opatan harita eukeur baralik tas nganterkeun tatanggana. Bah Jamil jeung Siti Hul lempang natipan dari ari si kewen jeung Kamin lempang nati heula tapi henteu loba omong. Barang geus datang ka imah bus kabeh asup ka jero. Gek dariuk tengah imah bari diselang ku ngobrol. Anu ngamimitian teh nya Abah Jamil sorangan. Tihul, kewen, awas ilaing nya. Teu meunang obrol-obrol kanu sajen nyaritakeun sirod euy. Sabab eta teh bahaya keur keluargana sirod. Keun kumaha engke bae lamun sirod anu teu bisaeun ngalengit datang. Urang tanya. Jadi lamun encan datang mah urang teh teu bisa nanaon. Eta sirod teh kajajaden kitu Abah. Si kewen ngaharewas. Abah Jamil mere tanda ku curugna diantelkeun kana bibir serta kabeh dibere tanda sina sarare. Atuh dug maranehna ngagoler sarta pareureum tapi sare mah henteu. Beak bulan datang tahun karasana teh sakedeung lamun keur manggih ka bunga tapi pikeun nu susah mah karasana teh bet lila. Komo kudu ngarep-ngarep sapertos Nyi Epon bae harita teh keur ngaharuk bae ningali ka budak anu keur ulin di buruan. Diasuh ku Nyi Atilah ka adik nyaaheun pisan. Ceuk Kamran kalancekna anu maksudna mah cece nginum. Ngadenge adik kitu teh gancang Nyi Atilah lumpat nyemperkeun heula indungna anu keur diuk ditepas. Terus nyokot hiji cangkir nu desian cai serta terus adina teh nu harita ngilitik ku lanceukna di inuman. Jang Kamlan hayang eueut kasep, ceuk Atilah bari jongjon nginuman ka adina anu harita ngalaklak. Om,
Cek Kamran teu sebeuheun ku sacangkir atuh pok atilah nyarita deui. Palai keneh Kasep, palai keneh ulah diajar gembulnya bisi tuman cek eyang oge cek atilah bari terus nyokot deui sacangkir song diasongkeun ka adina regoat diinum. Cek Jang Kamran ngenta deui. Kunaon Kasep kawastas macul bae piraku cai sateko ti isuk-isuk geus ampir beak capek adi cece teh cek Nyi Atilah bari ngusapan sirah adina anu dugul buukna carang kawas binih jagong jadi. Cek adina bari nging ceri kawas nu ambak jeung hayang dikawulaan bae. Jang Kamran mah ngehesekeun kalanceukna. Ulah nangis atuh dewa keun da cai mah seueun nya. Ceuk Nyi Atilah sabar pisan ngurus ka adina teh terus nyokot deui cai diinumkeun ka adina anu siga halab-hab pisan. Sajeroning budak kitu Nyi Epon teu nyarita gawena nganeuteup bae nalangsa taya hinggana ari ras ku nasib anak. Keur mah eta budak teh katinggalna tanpa daksa katambah bet robog dahar meuninggal leuwihan kolot nya kitu deui nginumna matak heran kana hate. Atuh teu matak heran curucut Nyi Epon ceurik cipanonna mani loba manehna ingeteun bae nyolok hayangeun papanggih jeung salaki nu keur nyaba. Naha mani ngampleng teuing teu inget ka nu diimah teu inget ka anak bojo nu taun-taun can panggih. Atuh Nyi Epon sasambat tina sajeroning hate. Kang Sirot, ieu abdi nalangsa emut ka akang. Sok hayang bae patepan abdi kabita ku batur najan bari kurang dahar tapi ngariung mung pulung mun susah sarua susah mun senang sarua senang teu aya rasa kamelang teu cara diri urang mun beurang teu oleh melang mun peuting sok kapieling cing atuh engkang sing emut hate abdi masing kontak sing tepi ka diri engkang sarta gara-gara sumping ku abdi teh diantosan. Gera tingali budak estu pidedeuheun pisan gera sambat gera pangku piraku engkang teu sono. Ceuk Nyi Epon bari barabai cepanonna ngalembereh sarta pikiranna ngalayang inget ka Sirot. Keur jongjon Nyi Epon ceurik bari ngalange ka kulon kawas anu sejen rasa yen dina waktu harita salakina bakal datang. Atuh manehna teu nyaho yen Nyi Atilah ningali ka indungna nu keur ceurik bari melong kanu jauh kawas nu ngarap-ngarap atuh gancang Nyi Atilah harita keneh nyamperkeun. Mak, kunaon nangis mak? Teu damang mak. Ceuk Nyi Atilah bari ragamang nyekelan leungeun indungna. Teu kunaon mak mah Atilah ngan inget bae Nyai. Jawab Nyi Epon bari terus ngusapan leungeun anakna. Emut ka saha mak? Jawab Atilah nanya deui. Biasa bae mak mah ingat ka abah hidup anu ayeuna keur nyiar ilmu panemu. Kamana cenah milarina ilmu teh mak? Sarang ari ilmu teh naon mak? Paragi nyawa. Nya gelis paragi nyawa, paragi usaha jeung paragi kasalamatan dunya akhirat. Jawab Nyi Epon mani nalangsa ditanya kitu teh. Kasaha milarina mak ari ilmu teh? Kanu tos ngalaman Nyai lamun Aki Dasuki ageng pangalamanana dina nyawa pek ulik elmuna. Lamun Aki Jamil ageng pangalamanana dina ngusir juri pek ulik ku urang elmuna. Jawab Nyi Epon bari netep ka Atilah anu siga resepeun pisan kana soal elmu teh. Ade abah nelari elmu naon atuh emak? Apan aya Abah Jamil sareng Aki keur juri sareng nyawah mah? Ih, lain deui abah hidup mah ngulikna teh bag-bagan agama sigana di dieu mah teu aya nu unggul ari dina soal bag-bagan agama mah. Sanajan Abah Jamil oge. Ceuk Nyi Epon bari netep ka anakna anu kikilitikan nyamperkeun. Kamran kunaon ka dieu anak king geus capek ulin teh? Ceuk Nyi Epon bari netep ka si bungsu. Anakna teh nunjuk ka beulah wetan. Aya naon Kasep? Aya naon di wetan teh?
aya munding kagungan aki ceuk Nyi Epon bari netep ka anakna anu tangga tapi dipangku mah bungeun budak teh kalah pok nyarita deui. Au ceuk Jang Kamran bari nunjuk deui ka wetan tapi teu aya nanaon di wetan teh atuh pok Nyi Epon nanya deui. Aya naon di wetan teh anak king? Sieun munding aki moal bager munding kagungan aki mah, jawab Nyi Epon bari ngalimba. Jang Kamran kekeh bae nunjuk ka wetan. Tina bakat ting teu ngarti Nyi Epon segruk teh cerik manehna ngarasa nyeri nalangsa ku polah budak. Henteu puguh. Kawas anu kasurupan gancang harita dipangku tapi narejel embungeun hayangan diturunkeun deui ari geus diturunkeun. Pok Jang Kamran ngomong deui. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.